Saterasna qala parantos ngadawuh saha ahlul ilmi ahli ilmu. Maksudna ahli ilmu ulama ahli kana perlekuyan gitu. Wayam bagi jeung penting lil arusi ka panganten lalaki naon arba'atu asya'a opat pirang-pirang perkara. Awaluha ari kahijina itu arba'ah eta akhdul yadaini nyekel kana leungeun dua. Wasaniha jeung ari anu kaduana itu arba'ah eta masu sodriha ngusap dadana si arusah atawa ngagacol nya. Wasalisuha jeung ari anu katiluna itu arba'ah eta takbilul khodaini nyium kana dua pipina. Warabi'uha jeung ari kaopatna itu arba'ah eta qiraatul basmalati maca kana bismillah inda idkholi dzakari dina nalika rek ngasupkeun si dakar pil parji kana parji. Sakitu lah. Maksudna saur musonif di dieu parantos ngadawuh ahli ilmu. Maksudna ahli ilmu teh nyata ulama ahli kana perlekuyan. Nya lamun di urang mapan aya nya saha dokter Boyke geuningan. Dokter Boyke atawa Mama Gupron. Kumaha ceuk ulama ahli perlekuyan. Tah penting ka satiap panganten lalaki. Panganten anyar banyak atawa nu seubeul oge sarua gitu. Naon opat perkara dina tayeu dina samemeh rek ngalkuy gitu. Bahasa gaulna mah foreplay bahasa Inggrisna mah pemanasan gitu nya. Mana nu kahiji nyaeta nyekel dua leungeunna. Mimiti nya eta nu kahiji teh sok cekelan leungeun dua leungeunna nya. Nu katuh heula tuluy nu kenca gitu. Diusapan, diciuman gitu leungeunna. Tah eta nya meureunnan intina mah sing naon sina bungaheun gitu. Hatena gitu. Tuluy nu kadua nyaeta ngusap dadana si arusah panganten awewe atawa nya ngagacel dadana si arusah gitu. Nu kadua nyaeta digacel tah. Maksudna mah nya diusap teh. Atawa dikenyotan gitu. Eta teh komo atoheun awewe mah mun diutek-utek geuningan si pentilna teh. Eta nu kadua. Tuluy nu katilu nyium pipi duana. Tuluy pipina cium lamotan bila perlu gitu. Pipi nu mana cenah nu luhur nu handap nya sarua wae gitu. Tah nu kaopat nu terakhir nyaeta maca basmalah. Bismillah heula nya minimal gitu nya samemeh. Dina nalika rek ngasupkeun dakar. Nya maksud dakar teh eta si pepeng gitu. Urang landih wae lah dakar teh nya si tampan gitu. Tah lamun aya hasyapah nya dina sapinah mah geuningan. Ari hasyapah mah huluna aya huluna gitu nya. Tah lamun dakar mah berikut ujung batangna gitu. Yo gambaran urang nya kieu yeuh. Tah ieu teh pepeng nya, pepeng. Tah ieu huluna misalkeun ieu
sakieu nya tah ieu batangna gitu. Nah, teu dieu ieu disebut dakar gitu. Urang landih wae lah si tampan gitu nya. Pil Parji kana Parji tah kana si etana anu bogaan awewe gitu. Ya urang landih we lah si bau gitu nya Parji. Ya dakar si tampan, Parji si bau gitu. Tah nu kaopat cenah ahli ilmu teh nyaeta maca bismillah. Dina rek ngasupkeun si tampan kana si bau gitu. Minimal kayak di payun aya nya doana gitu. Aya nu apal doana mangga komen gitu. Nah gitu. Kantun waqala sallallahu alaihi wasallam wallahu alam bisawab.